lain WKR aja Kang je geus are WKR leuh aya kitu mayum eta nu garelo nu teu jadi garelo stres kieu nya stres nu matak ku kituna ge geus kaciri ngomong engke geus jadi gitu nya da lain ibadah sedengkeun ceuk pangeran wa maholak tujina wal insya illa liya'budun. Jadi moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lintang tipikeun tuh ai garan-garan ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salamet dan dunya jeung akhirat tuh itu propaganda watak palsu kabeh oge wah palsu Kang aya dek bener di salah saurang didengkek kun saralah didengkek diharamat kun saralah digarulingkeun geuning aya bener salah saurang oge tungtungna anu digulingkeun jadi pasukan sakit hati jadi oposisi leuheung lamun oposisi keur kapentingan negara mah datina nyeri hate initna datina oposisi mun tina geuring pikir lamun panginitan tina durukan sing sapertos Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam kumaha ari Kangjeng Nabi kaluar tina durukan teh teu kaduruk teu kabakar tiis we da initna tina tiis lamun initna tina tiis hate bersih hate pitulung Allah datang yan narukuni barda wassalaman ala Ibrahim hartosna kan kitu lin sok tanyakeun ka Kang Ayub tiis bener teruskan ke Ustaz Ayub dah gitu umumnya mah api teh panas jadi tiis gitu borokan ieu mah ngadon dikedokan ku agama Islam ngerepe kaituna jadi syaralah dipapaesan ku Islam teh dikedok disarimut geuning ya ayyuhal mudasyir ai mudasyir asalnya teh mudasyir teh jelema nu disimut mudasyir mudasyir teh hum bangkit maneh Pak Anjir elingan eling cekurang Sunda mah eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae ragataya pangawasa anasyoka sasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan diri anu kacinciriki gitu kurang kumaha eta papatah urang Sunda benar nggak ada pokoknya gitu didenge kuliang pedut lain arah yang mah kejadiannya kieu pusing iya leuheung aya pribadi mah rek kitu oge da ieu menyangkut atuh da kasalamatan negara jeung bangsa eta nyangkut sararea ieu teh nyangkut umat ti luhur nepi ka handap nu matak saha nu rek dituturkeun aya nu matak geuningan masyarakat teh butuhna teh ku figur dawuh pamuntangan dawuh tuturkeunana eueuh pilieun tanganeun kadunyaan teuing kakonengan teuing jadi si ubud padahal cing saimbang da ku pangeran ge geus dibalan geus disarwakeun geus diimbangkeun baheula leuweung saacana di jararaga pan awet we ku pamali geus yeuneuh jelema baheula mah bener ari ayeuna saprak dijaga beak ledis eta geurapek pikir ku sia bener jadi loba pager makan tanaman pager makan deui nya bener Kang baheula malestari we leuweung teh cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok eta oge dina positif aya dina negatif aya positifna nya negatifna ayeuna sanajan satangka dua tangkal aya unggal poe mah beak dan gunung ge beak
Ini kena jeung poe mah. ku gunung-gunul oge engke teh tah serepan cai hujan teh moal kaserep moal biji sirah cai. Wah, Sedangkeun cai teh pan keur kahirupan urang sararea. ai sumber cai kulo bada tatangkalan. Nya Bener. Kan guripna nu hirup. wek pikir Paribasa ini. perebut proyek ning ka itu nama wah Nu pugu maroronjangnya karena proyek. cek aing oge. Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong. Ulah. Ulah nepi ka putusan. Ulah ngan ukur ku kulutus hungkul yu ayeuna mah urang dararemo sararea. Pan teu meunang. Bareng demona anu positif. Anu positif teh demo. Ya eta demo teh ngomean ieu leuweung. Oh, kalau Kumaha lamun pasantren anak buah di pasantren teh aya kada 200 sok datang ka bupati menta binih kai abringkeun. hiji budak pasantren cenah melak 5 tangkad dina tanah saha we Bener. kai gede manehna gede keur manehna keneh Yang jahit. mun guru sakola SD ieu sabaraha urang sok minta kai da baheula mah dewek keur zaman sakola SD dewek Makan. aya carik naon di dieu ngaranna Oh, di dia. tanah anu dibikeun ka desa teh naon ti pemerintah teh bengkok Lamun di urang mah cari. oh carik di ditu mah bengkok di dieu mah Di dia mah betekok kakak. bengkok teh dibikeun ka barudak sakola baheula mah cenah dipelakan melak jagong diajar macul baheula ulah kai ayeuna mah lain bengkok teh dijualan di Nah, make keprok. ai gawe geus eureun ai bengkok dijual keneh rempeh aya teh nu kitu Aya. heuh nah make sarurak nah aya urang dieu nu kitu muluk daun nu ngarewosan aing mah ngomong heeh asup ka jeuh mah sarua atuh jeung di ditu Sarua aja di Bandung kan. Dijual malikeun ge. Serua enek teh program bupati kan. tangka kai teh pan program bupati teh mulak teh tangkalan teh Heeh, bener. Program pepeling. program pepeling teh geuning saur Bapak Bupati Kuningan Oh, salpaan. pengantin peduli lingkungan teh Tuh. nya Kudu diakadan kedah anak bibit kan. heeh kitu Bibit jelema hungkul. ulah bibit jelema wungkul bibit kai ena mah Bibit kai. heeh Anu namahan teh bibit jelema bagingan. heeh kitu tah Ari bibit kai ge arep mah. Bibit berwit. garunya aja euy panyakit ge pan ngaranna alalanyar ena mah Wah. bakal aya flu burung flu babi cikungunya cijapati Diabetes. heeh rupa-rupa Oh, baheula mau ukur jangar we penyakit teh. Kaki gajah. da baheula mah euy umur parete 6 bulan Genep bulan. Satahun teh 2 kali. heeh ayeuna mah umur parege diponokeun Panokeun 3 bulan. nu matak umur jelema teh pararonok ayeuna mah heeh 3 bulan. bangsa urang da geus poho ngadahar kulub sampeu kulub hui Kulum suhu. di kota mah ayeuna geus hamburger Free chicken. hambur duit ger pasea fried chicken Dunkin Donut hot dog pizza Piksa. nya Geus oh meni gengsi geuning camui heeh geus teu apalin kana keremes wae. tuh lain ulah pek wae Ai bagi mah ngan ulah nepi ka kacang lupa kulitnya eta boro-boro jati kasilih ku junti Oh bener eta. kitu tah nu matak bapak hajat ieu nyuguhan kulub hui Kulub hui kulub supaya urang kembali ke semula ke tradisi. back to basic Back to basic teh naon? Goreng bawang. Batu bensin teh naon akang? lain batu bensin back to basic teh bahasa Inggris teh belegu Oh, back to basic teh. kembali ke semula batu bensin sama dedengean teh udah jauh tina back to basic kana batu bensin Sina balik. kembali ke semula teh balik deui kana tradisi urang sararea Tah, sakun mulang ka asal teh cek urang Sunda mah kebo mulih ka kandangna muncang labuh kapuh. mun ceuk falsafah Yunani kuno mah ex nihilo nihil pit Iya, pit.
lamun ceuk bahasa Arab makanya alam makanya benar. Karena alam makan. Ayah makanya alam makani tuh benar. Bahasa teh araraya. itu setiap ala kudu i kaituna Mun ceuk urang Jepang mah cangkudu. ya jauh-jauh teh nyambung kana cangkudu atuh sia mah ai ngomong hayang tapi kan mana karep sia mah Sila balik deh. Kaler itu. muni asa disada we sia ngomong teh muni eueuh arahanana lamun ceuk globalna pisan innalillahi wa inna ilaihi Rajiun. mun ceuk si tukul kembali ke laptop tuh itu nya pikeun ngajaga atawa ngurangan urbanisasi Urbanisasi kumaha naon sih kayak urbanisasi kurban warna yagung geuningan. tuh udah jauh siapa pemikiran deh Eta tidak bahasa lagi kurbanisasi gitu. urbanisasi belagu Ya urban. siapa jadi penayagan temen gaul pisan Uban kuis. nah di dia kasenian teh kudu adaptasi jeung apresiasi teh lamun teu kitu tinggalin Oh kudu bisa ngigelan. nu mata aya sabagian jelema wah cenah wayang teh euy pareum we mah Oh aya sebenarnya lain wayang anu pareum apresiasi nu lalajo nu naek nu ningkat dalang tinggalin tinggalin. Jadi eueuh nu lajo. jadi we eueuh nu lalajo Ari urang mah aya gitu. sakurang-kurangna kudu saimbang jeung apresiasi teh Kudu balan bener. kudu balan Kan Khairul Umuri. Ayo lalajo ke sarjana. umuril auli Khairul Naon? khairul umuri Ayo au satuha naon teh naon yuk? perkara teh tengah-tengah. alusna perkara teh tengah-tengah Oh. heuh sigar tengah tuh dan nu tengah nu ngeunah mah ulah lawan Pangna nepi ka di walimahan teh nu tengah. Manggu ge tengahna nu nya Benar kan? dewek aprak-aprakan di Inggris Makan. eta antusias karena seni wayang golek urang Inggris sing horeng merdeka anu geus sakitu ratusan tahun maranehna teh geus bosen geus jenuh nempok modernisasi Benar. balik deui ka tradisi manehna teh Pulang kembali ke tradisi. nepi ka ti UNESCO mah ayeuna geus mere tanda penghargaan karena kesenian wayang Benar. nepi ka UNESCO mah ngirim unggah tahun keur keperyogian kesenian wayang Wayang. sa Indonesia ngan ka dewek can nepi Can pernah nampi akang. teuing ting di mana nyangsangna Teing ting di mana? pek mere hajat meleg gitu aing mah cenah naon Teing di mana menetna bener kan? cekolot baheula mah kieu ye Makan. ujang kakara bakal hirup mulus rahayu gemleng salamet mun sararea ti mimiti pamarentah nepi ka rakyatna geus dialalangir di pancuran Talaga Arum. Oh di mana Talaga Arum teh tuh daya seneanganana. Ai talaga teh puseur lain waduk Dharma. Oh Talaga teh puseur puseur. Puseur. pancuran teh kokocoran Kokocor. ngan kokocoranana menat Bener. jadi duit keur ka rakyat teh di pararanat di luhur Oh. teu nu kana sakuna eta we raskin dibagikeun teh ka dulurna we wungkul ka barayana geura pikir Nah, pakai keprok. oh na make kareprok nah ya nu kitu di dieu sugan teh di ditu wae Kayak meuli BLT ini kan. Ya duit BLT dua kadulur. Lain itu euy-euy nya gitu. datang TBA sini jual ke tukang surabi Aya duit BLT teh rata. Anu hak narima kalau saya ada lain teh sieun-sieun nya eta kesap karuhun baheula Kumamun melak. lampah benteur ku urang ulah ditiru podoh barang hakan cacing ngarengkol di santok teu nyahoeun di jero aya useupan padahal pepatah teh eusina mah Si nama mau di pikiran mah bener. ulah nyanyiina wungkul atuh Eusina. eusina Bulan nurutan lampah bentuk. Gitu.
gara pek pikir nya Jalma kudu rea batur. baca sing tarik ada di sing tarik beremi Ari kudu nama utamana jalma kudu rea batur keur silih tulungan silih titip kenya diri budi akal lantaran ti pada jalma. gitu nya eta pe patah aya dina Quran dina hadisna aya khairunas anfa'u minanas kumaha teh teh Kang Hukum linas. heeh jadi hartina teh cenah ceuk Ustad Ayub jadi panghade-hadena jelema anu aya manfaat deui ka jelema oh eta teh kitu bieu sarua jeung lagu ade di oh nya bener Kang aya cing canggeling manuk cingkleung cineten pros ka kolong Bapak Santar bulaneng sakapeung we teh nganukur sakitu kadengena padahal cing geura eling teh mun dimaknaan mah cing canggeling manuk cingkleung urang teh cineten we di dunya teh datang sorangan balik sorangan diboehan ge kudu hirup lako jitu munapuroda ngali gincing teu sanak teh keluarga teu mang teu alo teu solenang acan diboehan ge kudu hirup tuh bulaneng di bulan saneng-neng nya bener ka kolong teh ka kuburan ngeploskeun teh hari ieu ai geus nepi ka kuburan geura kakara di papatahan mayit mayit erek dikubur pisan ieu mah harewosan engke di mana 7 lengkah anu ngubur geus arinit bakal datang 2 malaikat nanya ka maneh man geura init man robuka bandar boka saha pangeran maneh jawab ku maneh mayit Allahur Rabbi padahal lamun mayitna ngajawab mah da ngagajeleng manehna sok ceuk mayitna teh insyaallah juri goblok Aisyah kuduna nu kumaha ditaginan teh Kang ada eueuh dina Quran oge eueuh kitu Kang tapi jangan tah nu paeh hatena takinan mah anu keur paeh da kadang-kadang jelema teh aya nu hirup tapi hatena paeh paeheun teu bisa usaha ka itu ka dieu sok harewosan paeheun pikir tah eta tah nu kudu diharewosan mah lain mayit pula bang ade nya dauk baheula teh dina zaman Belanda teu meunang nyaritakeun hukum nu sabenerna bener nya kapaksa kulantaran meureunan loba jelema di dinya kapaksa we simueung ngaharewosan mayit padahal kan nu hirup teh tapi nu paeh teh hatena oh nu paeh teh paeh pikirna mode caang beurang teh caang tapi ka imah dewek loba nu datang da identik geuning dalang mah disangkana teh dukun paranormal mawa cai Muli aku cing cenah padalang abdi teh hirup teh poekeun teuing bari tengah poe ngomong kitu teh heeh bener kan cing oreng poek hatena maksudna mah ta eta talkinan la ilaha illallah padkurullah dikron kasir dikir nu taya watas wangeuna nya paeh pikirna bener mah komo di kampung nu jauh makan imah nengang paeh tatangga ngan opatan udah datang teh ai paehna maghrib rek dikuburkeun kagok dikubur peuting da tunuh diisukeun tuluy dikemitan ai urang kuningan naon disebutna ngaheesan anu paeh teh nungguan melekan lek-lekan malekan di kemit urang ditu teh kemit di urang di dieu mah malekan ai nu tiluan mah karerek sare nu saurang mah borangan sieunan sieun jurig teh sieun mayit nyaring Mayit tukang rebab. padahal heueuh mayit teh tengah puting teh jauh jurung gunung kolonang ngadeuketan anu sarare tuluy dibilang 1 2 3 kaduka 4 memerong maneh mah teu sare eta nu saurang deg-deg heeh
kalau nang deui mayit mah goledag geus sare deui da mayit mah ngomongna rada ngiru eta nusa urang eta nu teu sare teh kabeneran di juru teh aya dipan asup ka kolong dipan kitukeun sprayna teh tutupkeun deui supaya ulah kaciri bener jam 2 peuting nyaring deui mayit teh jurung gunung kolona kanu sare teh dihitung deui 1 2 3 kamana hiji deui nempo mayit teh di juru teh aya dipan kolona ngana dipan teh mayit dibukakeun reganana teh nyumput ada mayit alah nepi ka ngisingan maneh eta di jero dipan da mayit nyumput wal teh eta taina dibualkeun ka mayit alhamdulillah cenah roti bari dihakat roti bubut waduh da dongeng rata-rata kepae hari ngomong sok rada ngirungnya ada terang ngomong nu paeh mah makanya rata-rata nanti oh yang genyaksian ya dongeng halus itu naon ulah ora deuleu hari sunat halus aya deui dongengna aya dongeng eta mah nu tah harita teh barang rek dikubur isuk-isuk teh bener mayit teh geus diboehan geretek teh hujan gede atuh teu kakubur udah hujan aya we nu balik usaha teh kahujanan juga jeleng eta kakuburan anu geus menangali teh ngahod-hod ngiuhan kieu da kuburan kulunyung teh malaikat duaan man rebuka abdi mah nuju ngiuhan malaikat katipu goblok cenah teuing oge nurutan almarhum Kiai Haji Gojali innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh teh kitu nya jeung kaituna bala wargi sadayana kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sim kuring dina danget ieu nyaeta dihaturanan linggih di piwara ngaos ku patatang tayana ari maksudna mah dina raraga syukuran wireh putrana parantos digusaran mung setiap-tiap aya syukur tangtos aya kupur nanging ai soal kupurna mah engke we sanes waktos deui manawi patatang taryana nabeuh deui rata-rata jelema di alam dunia teu nyaho ngaran teu nyaho dirupa seperti kana taud apa ngan teu nyaho rupana kumaha jeung migawena taud ari audu teh asa tina kecap awada naon margina harokatil wawu ilal aini jadi harakatna wawu ditukerkeun kana ain pasoropa maka surup audu ai akdir teu ya Gojali tah cika ing oge ari nu dipikahayang ku jelema kagungan Allah diudag-udag tapi kanu boganan teu wawuh seperti ayeuna nini oge geuning ayeuna mah geuningnya isuk-isuk teh cing alacir maksudna mah olahraga hayang menyangkeun hirup bari make jeung calana panjang mun dipercaya bebegig nih lulumpatan maksudna mah hayang jag menyangkeun hirup nganjeng nu boga hirup henteu wau tadi dia cilakan tanya gitu benar halus aing mah eureun jadi dalang dakwah bisa aing mah kabula kabale kabule aing mah ninggalna
dakwah murah mulainya. Aku mau dakwah nama maha ada beban nama tuh. Tapi bener. Kita ini. Ta dalang Cecep Supriyadi keur sohor baheula. Oh. Dina surah Rahwana. Allah atawa dina ngomongna. Pamandruna pamankumbayana anu mawi dihaturanan linggih ku diri kula. Cadanya euy. Bener sadaka. Aya sanes kaula teh nyaeta bade ngahaturkeun rebunuhun lakasa ketika bingahan sampean parantos tiasa nyaosan kana pangkir kula. Aduh. Bener bisa. Aduh. Anu mawi pun mang dina waktos ayeuna jelaran ngawayang teh mung dugi ka dieu bade diteraskeun ku Haji Kosasi di Jeleko. Aduh, dalang Ibrahim baheula kitu euy. Kita ngawayang beurang tuluy aya nu kaul. Kumaha? Mun urang mah ku pidato para wargi atuh si bukuring teh sadayana ieu hapunten kaul teh mung dugi ka dieu kitu. Ieu mah kudorna nu mawi pun mangawayang teh ayeuna seursan seueur anu bade kaul bade diteraskeun ku Haji Kosasi ti Kulalen. Ampun. Eta pidato kudorna uni aduh Gusti. Akang mah sagala katurutan teuing na. Lamun Jamar Media Naon? Jamar Media Ngadongengna mah bisa. Aduh. Dongeng tunggal. Apa kacapina eueuh? Wah, jama. Suling ya. Alhamdulillah dina waktu ayeuna teh geuningan urang geus di nepi ka palabari umur teh nini. Yai Susi caritana itu nu budeg jeung nu budeg bobogohan. Bayangkeun grepek nu budeg jeung nu budeg keur cicing dina saung akan ngarasa bagja barina sugema. Ayeuna bisa patepung lawung pamprok jonghok di saung bonteng Yai. Padahal akang teh lamun peuting tega kana sare beurang tega kana dahar. Leuwih waas akang lamun lumpat ke tempat sarengan ukur guguling anu digugulung dipake tilam kaeling. Bohong. Demi Allah. Nyai. Ai eta nu ngajenil dina enung sampean teh kutil. Sanes naon kutil. Oh, manawi teh kutil. Heuh bayangkeun anu budak ieu mah jeung nu budak. Aduh ampun cing. Oh, hari maneh aki. Ceuk si Nini kitu teh bari ngiser diukna, bari ngalaan sisig. Ari maneh bet melong wae ka aing. Tarat-tarati sasari. Heuh, sabenerna aki teh inget kana lalampahan baheula keur ngora. Keur bulan madu basa urang geuning bobogohan di kebon bonceng.
kira-kira maneh lamun siapa temon hees jeung aing ayeuna di bawah hees kira-kira daek maneh nyi oh rai sugan teh aing wae nu hayang teh Mana kejodohna. aduh hayu atuh dor we caritana si Aki jeung si Nini gatrik aduh eta si Nini nepi ka ngejerit Gusti sia teh Aki alah naon sia teh kawas gadis wae jeung ngejerit lain aing mah kaget deuleu sia kaget naon ni eta siapa jadi gede gitu kor lain gede goblok nilep itu geuning siapa mah aduh ampun aduh aing nilep nate jadi 3 atuh pungulnya gunung alah ampun alah alah nafsu kapegung beureun si Nini cek aing oge ieu tong sok aya kahayang sia teh sakira-kira geus teh bisa digunakeun mah tuh turutan deuleu si Atang tukang kuda rengong keun bada ieu mah Nini ka budak ka Atang hampura susah sisi teh beureunan eta Nini teh bibigna oh manehna mah dalawa pangalaman ka itu meuli jamu-jamu aing tong meulikeun irek caritana eta si Aki boga we ladang cau meureunnya init manehna ka itu ka buah dua meuli jamu-jamu jeung irek ke pasar Ka buah dua. balik di pasar sapoe dua poe manginuman jamu si Aki si Nini nginuman irek meureun hayang jadi gadis deui geus saminggu eta si Aki nginuman jamu-jamu wae ngoret bade buruan aidorana ngageduk-geduk ka dieu meureun asa ka gadil-gadil jo pudeg-deg we oluh ngebeling atuh dipikak itu tawa wah nepi ka ditangeuy atuh waduh cul pacul Nini dulu ieu aing aduh eta we si Aki demonstrasi ngajingjing teko teu kuleungeun ku ieu we di kitu tak kap mukakeun panto teh pot plek megat angkot henteu kucuruh teu kieu kieu we kahareup teh kitu ampun banyak oke cek si Nini teh alah oh wae hayu atuh wah cerita negor we gatriknyaan ayeuna mah wah basa eta mah pan si Nini nu ngajerit si Aki aya mah nu ngoceak tobat nyinyi hebat dulu muni hese kieu oh lain hese belegug geuning eta samping milu ka jero aduh ampun 12 orang aing mah teu nadi mimitian atuh sia teh Kan bae. dadongeng ngaranna ge atuh da mikiran ekonomi nu sasieu rusakna selama hidup hiburan yang mikiran politik hiburan dina keur kaayaan ekonomi keur kieu goreng kajahatan teh tong boro lalaki
awewe ayeuna mah geus jadi copet. Aya kan La ilaha illallah. Boga pengalaman sigana mah ya. Mogok aing mobil teh di alun-alun di Kapadalarang ai kitu megat ieu we Damri Bos Bus kota ayu dina pos teh pinu di nangtung aing oge ieu nangtung pas sadek di tukangan dewek awewe copet kabeneran aing teh make celana panjang wungkul teu make kolor ai saku tobros aing teh Josu pe awewe teh nyopet kana saku aing marukana meureun teu molongo saku aing teh lain tamat ka hareup jokep pe marukana handphone aduh ampun didengkek we ku aing teh leungeunna teh geus nyeke eta nu aing teh kep pageuh pan ceuk aing teh sok sia mending dicorowokeun mending cook aduh alah yang ngeuna we aing nepi ka Padalarang teuing kumaha da kokodna teh digibri-gibri kumaha teh aduh mainan ampun menibru garis turun. alah aduh ampun Gusti nu agung Pengalaman udah gitu. dongeng pengalaman Karena ge. aya lalaki awewe nu boson apa sering boson ai boson teh hitut wae bunga ngalengka teh kitu we Saya dengan jodoh eta we ai sare ge teh peuting keur tibra ge kitu we bujurna teh dijodohkeun ku bapana teh jeung lalaki sarua di boson aya ai lalaki na mah dut kitu teh disadar teh da beda geuning lalaki jeung awewe itu teh nya beda kan ai lalaki mah kadang-kadang bos atau dut ai awewe mah paling suara. tah jeung sinen beda itu teh beda sinen mah teuing beuneu tapi itu teh derek jalan ka tukang beuneunan heurin ku samping nya kapaksa nyelepet ka hareup aya nu kadupak beureun aduh ampun alah alah Baikkan. karek nepi ka mana dongeng di teh eta bieu oh nu boson heueuh bosan nu boson jeung nu boson kawinkeun we da sarua pada boboheun ai kamar ngarendeng jeung kamar mitoha gitu tah dipeuting teh kitu mitohana teh asa dihibur ku anak teu boga kaset oge cenah geunah ieu ge ngadengekeun hitut asal apa jaipong da ayeuna mah geus patemalan hitut teh ngalagu tut 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 eta teh mitohana cing ararengklak ke di kamar gitu heeh hiji mangsa tut 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 ruas bapana teh alah boas nyai pae nah atuh disada hitutna wah melang beureun bapa ngaran-ngaran bapa ka anak atuh temrage pantok kamar teh brai muka si horeng jeung peso teh meureunan ditinihan ku salakina beureun katutupan da eta mah lalaki ngagajeng teh da asa dibukakeun teh beureun manehna ge bapa nempi ka ti dagor kadupak hitut itu dah Benar. gitu cek aing oge Benar. alhamdulillah ya Makan. Sineng Indri Nur Oktaviani parantos di
pusaran perantos rengse Perantos. kebagian yang ngahiburna di dinya Sumuhun. hah Sumuhun. Kayak doakeun ku sararea sae. sabab seni urang teh dulu aya kesenian bangsa deungeun anu dilalajoanana teh teu afdol lamun teu bari mabok Kemari mabok. nya Teler. nu matak bagja keneh dina peucing ieu urang kudu syukur ka Nu Maha Agung Bapa Hajat masih keneh secara teu langsung ieu teh ngiring ngalestarikeun kesenian urang khususna wayang golek Sumuhun. Laras. muga natrat jadi riwayat jadi sejarah ke kamurang kalihna nya Laras. bagja ceuing hirup lah naon Wah, sok kaya. urang olahraga euy Urang pemanasan kayaknya. olahraga naon nya atuh olahraga mah naon hei ulah kaget juga ulah tenang tenang engke gede ulah kaget euy syah dari saha-saha daing mah geus nanya sia heuh ka dieu atuh kan kaula seput aing ngomong jeung dunungan mun keueung Benar kan? Namahan muringka. lamun aya jelema aya musuh naon-naon teh lamun ngadenge suara dunungan jauh leket teh aing mah Leungit. aya naon cepot Kakang Semar Banar Nangka Badan nanaonan sia teh lain eta dunungan banar. ka dieu Kakang Banar Togel Hayang disiksa. Saudara. lamun juragan Bima tah Aya puringka. tong Reusia itu puringkak kana bulu punuk aing teh Reusia jejak ke wae kleper juragan Arjuna mah tong heureuy eta keur budak di bawah tunggu pare wae Kumaha Kang? juragan Bima mengebahayam teh siap Sarang hayam teh paburantak nepi ka teu ngararenog dah da dijual hayamna kabeh Aya leuwih wae. Saudara. ai dunungan eta mah nu hiji ngebahayam teh hieuh hayam hayam teh lain lumpat kalah cing jalan leungeuh luak liuk kalah nyorok coke terus aya naon bot kira eta da ngukeun di payunna uang bagus Lawan bagus. tah nu dagang ieu gabusna bener pot kade ringu itu di ngarungkun nah ya Pak di payun aya nu eta gorowo kade sing hati-hati ya Baur kan di leuweung. makanya kayaan di leuweung geus ya Pohon. nya kade sing hati-hati waspada permana tinggal Ya, si aya. nya jeung urang sompra kade jang me HP biwir Tah eta. nah nu abdi geus sandal teuing gitu Eta mah teu. ulah kaget manusia
Raja Bagong kedok teman saya teh eta sihungna butuh keur pipa we aing mah sapaharanna uang bagus ke antos sakena punggawa ya kasep-kasep anyen resep nyukut margasaka iya tak ada apa yang mau diharap tak percis penguin aduh kasaha teh teh ka penguin ai bapak penguin lain tong ama sok jadi teganan mata kulaga gaban padamu ngeherkeun aya jelema kasep Gusti ya naon ai sugan ke lain jelema teu tiluan Gusti disangka suung bae aduh jelema mun naker goreng pakut goreng patut banget goreng patut Pak tabako jangan naon itu buta minta bako nah ini nyebut banget nah anak-anak kisila wilujeng tepang iya satria nun wong bagus itu wong jelek tuh bisa ngomong tuh wong jelek jelek sama wong geneng sing yang jawab ku jelek aja sok jawabnya diajar itu kayaknya bapak sanaon itu teh diajar ngomong jeung ukara itu wilujeng tepang nuhun sia tara-tara we itu wae nanya teh lain emang namana teh sok rada jeungan jeung aing gitu nya lain tanda eukeur lain nyahoan kitu teh mah komo sia mah geuleuh ka aing biheung siapa biheung Islam manya Islam mah keiket budaya goblok nya tuh sia teh kabina-bina teuing nah sia teh urang teh ngabogaan budaya naon sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado udah sih itu mimitina ulah dilawan sarwana mau dilawan sia teh naon ya eta anu hideung ngomong halus disangka nu kararitunya bisa ngararomong tuh Pak kumaha keun bae da kahayangna bungaheun teh hatena teh ku kitu teh keun antep bunga itu mah bunga orang nyeri nah paingan cekat terangan nu ngagebruskeun ka neraka teu deukeut heula cu anak pemajikan kurang-kurang nama ukuran da kudu dipaehan sih mah teu heula nah ari sia saha sampean ngarang kaula teh Sadewa wah Sadesa jeung saha aing mah nyaho Sadewa aya eta anu tukang tah ieu anu hideung sakacamatan kuring mah sa RW ai kuring salemur Sadesa Sadewa Sadewa belum oh Sadewa urang mana teh Dew Dew itu tuh anu tanda tahlil urang mana lain geus rupa-rupa lain eta ku cawadanana lain cawadan ku apalan permana anu tukang naon haleluya beda adi mah ya naon cenah artina aku siap ya manehna agama naonnya haroskeun sawadan Sadewa anu tukang kuring Semar seung aduh ngaranna anu semur mar mantun aya eta anu diiket kuring Dedi wah beres nyer sieun dibacok aing
itu nu tukang kuring si anu tukang main bola teh teh si Messi lain hiji deui Ronaldinho Gonzales lain Rudi Hartono eta badminton teman tinju atuh wong ngendi sampean bahasa kitu kaula teh ti Bumi Rotau sawujud ti negara Amarta Bumi Rotau ya negara Amarta ada eta nu tukang sami titulan titu di mana Cicalengka Cicalengka atuh Pak Bupati namanya Cicalengka dek kamana sampean kaula tes apruk-aprukan nuturkeun inung suku kaula anjeun ceng apa asup ka ieu tempat dina harti geus jadi milik kaula salamet lamun anjeun masrahkeun harta kekayaan maneh duit pakaian jeung sajawana Allah ya cekap dieu perampok garong begal perompak mah di laut nya tak kudu bisa ngabedakeun aya di darat perampok nya aya di dapur teu ngejo nya mah teu nyambung nya mah jigana lamun maneh masrahkeun harta kekayaan duit jeung sajabana salamet ngaliwat ka dieu henteu kitu paehan bae yaan Pak geus kejamnya oh nyata nyawa jelema teh geus murah anu euy kalau gaya hargaan anu matak di lebah dia urang pagehan budaya urang matak reueus ku aya pakis naon pakis teh naon pakis teh si belegu pakis geuning anu dina di leuweung ning cekah cekroh si engkis atuh teh alah paguyuban kisuna belegu pakis teh paguyuban kisuna singkatan dek dipasrahkeun ka Bapak Sadewa geura eureunnan sampean laku lampah ngarugikeun batur teh sabab cing ingat yen aya nu leuwih alus ti batang kahirupan dunya nya tanah akhirat ya awas dunya awas akhirat mun tong nyaritakeun atawa tong dicaritakeun namun sia can apa salat getara eta nepi ka kitu jelema mamawana dengan asa pang benerna ieu meureun hirup teh salat ku asa pang benerna ge geus salah jelema mah nya laras dicawat coba pasrahkeun ulah maksa sampean bilih aya mamala nu teu hade ditanggung mamalana ku kaula itu mah tos ditekadan sih oh niatan ih sugana ku cara kieu teh atuh leuleuy pokona maneh datang ka dieu hartina geus jadi milik aing apan kitu ku pangeran oge di jabah aing ngadoa poe ieu bakal hasil bawa sertifikat tanah teu aya ge akte kelahiran nya PR benernya nyawa sampean bakal ngalayang lamun teu dipasrahkeun oh lamun geus kana nyawa dina harti dek ngaroga hala kaula laras mah eta mah lain deui urusanana eta mah merupakeun ancaman keur Sadewa saha nu ngaganggu ka kaula komo bari jenggala nyawa aya hak pikeun mertahankeun bela diri eta laras sok dipikeun naon rupaha dipentak ku sampean semplakeun tak-tak atuh apakeun sapegatkeun buk salamar kaluar getih satetes amakan sadami kaluar nyawa tina raga deh eta we satria teh eta ciri-cirinya ka diri aya aing sok galab euy kumaha sih apa kon wani merangaku Sadewa ora wani dening apa kulanang aji mulati tegak ka dianya suram merata jaya merata nyekel sabuk ulang tatu aji mulati tegak raya ajakakeun bacot dinu legas ya hei anu mana hei kapir si harapan ku sia kajajang dek dipasrahkeun eta iket
dia dia najis yang dibacok mah saya kan ku abdi mundur Pak mundur lain hiji maneh sing waspada tinggali di hareupeun rungkul ringguy lah serulik aing ka mana pan digadekeun sae sawias tu abdi gan hali mundur dawala piraanan jelema hali ya anu tara salat pada kitu Hai jurus halus. ayo kapungwa kubuan banget saya gusti dewa ya sikil prong gor kakara aing aya nu rek dipegang ngalawan biasa nama sok pasrahnya biasa nama sok ranggah Laras. jol kenap tapi ayeuna ngalawan ye jelema samanea ye bisa-bisa 47 manea Pasti ieu mah ieu. hai batur ayo aku mujang halus jujurnya euy lain jujur cucungik ya masya udah jajar naonana si Sadewa sia kuring guruna Tolong. gurunya aduh ya ai muridna ai gini ai guruna kuluh pan kitu murid mah geus jadi presiden pan guru mah anggar di sekolah Sekolahna. iya dek kemana sih dek baru kada mau diudag alah sia baru kada murid cepat gue iya jok sia ayahnya diberi kaji kepada-pada oke alah sia balik deui aduh ai suka ke diudag alah balik deui aneh euy lain mana kakara aing boga musuh soleh biasana mah terus kabur ieu mah bager balik deui euy gara tingali gara tingali gara anjing atuh gara tingali gara itu kali gula aduh maka jengelek Ternyata cici. nah dirinya balik deui teh gara tingali gara gara nya tuluy jeung nya goblok gitu mau ditangkep aja mah ada yang baru kada kemana modal itu si gelo Tewak kayaknya. aduh dipalih dia Asep ini didinya Asep setan Abangnya. aduh Menangkeun atuh. alah ya oh di bobodo mah cicing oh alah ngelempet we kumaha lamun ayeuna Awas atuh.
Cong dicongeng ya. Nuju ya. Kita bubungutan juga gitu. Goblok saya teh kahayang aing gitu. Tadi kan di lemai. Aing memangna saya teh kasep. Aing ngaku awewe di udag-udag. Percaya. Nah, udah merkosa. Palingan. Ada juga dari udah-udah saya boboheun. Lawan atau lawan. Tarik nunggu nama oi. Baru pernah segitu gedena. Woi, Aduh beres. aja kamar ya. Woi. Beres akang. Hebat. Sayangnya aing nih. Woi. Gerakan naon eta teh? Hah? Gerakan naon? Eta ketinggalina. Ini mata tong hees oke saya teh kitu. Memang aja ngabalangkeun kaula. Tapi dikersakeun kaula salamet leuwih ti kitu. Beres. Anjeun dek ngalah nyawa kaula dipiheulaan ku kaula. Sae. Orangna ikan bakal mutusakeun jiwa raganira kejawab pusaka kula. Dawala abdi hadir. Bagus tuh. Oh. Kade atuh balangan. Asuh teh tekeuna. Ngagojo sana beuheung. Kade atuh. Terdaheun. Ari maneh nanaonan ngomong tadi kitu-kitu. Tidak terbiasa. Pak Ajo. Lagamana teh ti nya ti Pak Ajo. Si Muncang dia. Haji Ahmad Johara pan gitu ngomongna. Dek jagong. Alah. Ibu Hajah Neneng nanti. Ya. Beda deh jeung urang Cikawung. Kumaha urang Cikawung? Diteunutkeun Cikawung mah. Lain Om Sari eta, Om Sari nongeng. Joy gitu kan. Urang Jatiwangi, urang Burujul. Bedanya sama kumaha tah? Atuh geuning. Itunya. Ai Sinen meureunana ai Sinen mah ari isuk-isuk pan eueuh wedakna teh. Nya. Dek nabeuh ka Kuningan pelebah setopan ning di Kadipaten. Nya. Atuh geuning tukang beca. Nya. Atuh geuning Sinen ge mau digoreng patut. Tadi weka. Usah merok berarti tuh. Usah rangkau. Ai eta geuning susuna meuni lepet. Kada geus kolot. Jadi panggung meuni nahnar. Goreng digajel ku sapu tangan meureun. Jaga sekolot tuh. Nah, geuning geulis kana si jenong. Beres nih. Haling dol bade urang panah eta jurig-jurig. Sae ulang. Awas. Bejaan si cepot ulah cicing hareupeun. Geus. Kade ulah cicing di hareupeun. Ieu aing di tukang. Dia syukur atuh. Ya berarti gitu. Maneh nu cicing di hareupeun geuning haling. Sok aja ka tukang buru. Sugan yang erek-erek. Gobrak. Selamat pagi. Rasakeun jurig anu sok ngarasahkeun masyarakat.
Hai geus beunang pingpinana mah kabur pasti. Awas. Ngelawan jago aing Mas ya. Allahu Akbar. Aduh. Bulu aing kasabet. Bulu aing coplok. Aduh, ketembak dulu. Pariksa kayaknya. Pariksa. Aya kene nih euy. Iya mata ke. Aing dewek teu ketembak. Heuh keuna. Bohak teu. Nyeri teu. Mun bae atuh nyeri mah teh. Penasti kasayang tumampar Raja Bega katiir pisan ti korona atuh ieu anak buahna nu ngulon nu ngetan nu ngidul nu ngaler paburisan. Kabur. Sastra jingan kan benang kengeng kan lempeng pisan ngana ti corona euy. Kageng sakupot gerepek. Aduh atuh da muridorna kabeh oge. Percaya. Dina mentangkeun panahun Anak utang. dewek ke melu latihan ngungkul baheula Ya, pernah. jarak 1 kilometer nembak korek api tembak ceng Benang kan? teu da jauh atuh sia teh mikir we di dinya mah atuh heuh tah mah eueuh teh diomongkeun we ya ampun Aduh. Allah, sukut pisannya. Kemana akeun teh? Kurang keren. San benang hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang Sok kayaknya. Bisa teu. modar sia kakenan aing heuh